Nipu kieu usaha teh. Ibu tadi teu mayar. Anu dijual ge teu mayar. Nya stor ka kantor. Pian ka sudah pian ka. Cak je ke dan ikhtiar lagi saya mau bikin. Pap tunang duit ka aing ngalampeukeun. Ari kuburan aing naik. Aduh. Wah. Mengkat di sarangku. Aduh, Gusti Agung. Kemana aing yang pagawean euy? Hutang numpuk aing bayarin euy. Nah euy, aing lagi setengah 2 kilo euy. Pasti ieu mah yeuh. Bakal aing nu nagih. Bayar aing euy. Nah, gun haridang. Masuk ke barang lain mika eueuh, haridang jadi acan. Marbot, aya ku ayana marbot. Ganti marmot. Cicing wae mah euy. Menang pagawean kudu iniet euy. Sudan ge atuh mangi. Assalamualaikum. Bu, kumaha tos gaduh storan teh acan dinten ayeuna teh? Aduh, ending wae. Kunaon atuh teh acan gajian si papana? Oh, nya atuh biosnya. Tapi ending ulah henteu nya punya. Nya atuh manganya. Assalamualaikum. Sabarah aing euy. Tanggal 2 kilo kemarin teh si Bonen yang jadi itu tanggal 2 kilo mah eta. Berarti ayeuna kudu ngasih Bonen nih mah yeuh. Ayana. Aing kamarana jelema teh. Ari waktu nang njem duit ka aing nyalampeukeun. Hari giliran aing rek nagih. Aduh. Wah. Rungkat kieu carana mah euy. Nah, duit ya aing di. Aing. Tangan lah. Aing mah nipu kieu usaha teh. Si ibu tadi teu mayar. Si bapak nu di kidul ge teu mayar. Kumaha ieu nya stor ka kantor. Untung we urang boga usaha sampingan lamun teh cilaka aing mah. Kakak, kemana nih? Stop. Bayar hutang. Kak tuh ce, ke orang ikhtiar laki geus aya mah ku urang dibikeun. Ih, maneh mati kamari hayo janji atuh bayar. Urang tadi si ibu ge teu mayar, kabeh teu marayar. Masih teh ngahutang teh rese mayar ih. Beda kumaha tuh ce weuh. Ke ikhtiar laki mun sebenarnya dibikeun. Bener teu? Bener anu Oh, sia mah ngabong deui. Heueuh, moal. Ieu lain kunaon naon, aya lancar mayar mah engke meureun nginjem di babari. Heuda ayeuna waktuna eueuh, ke geus aya mah urang kira ku rese lah. Geus setuju ngatuh nagih lah kasih Bonen. Ya geus, bye. Well.
Tuh si Bonen. Nen. Jelas gedung. Aduh, aing si Dudu nih euy. Yuk. Lain harese tuh emang can panggih we meureun. Orang kurlingan tadi yang namanya temangi. Heuh, urang ge saruan yang main temangi. Maneh ka mana atuh? Jadi kieu ye, aing nyaho maneh lagi hutang tanggal 23. Urang can. Ah, maneh mah. Di kamari tanggal 10, tanggal 12, tanggal 23 kumaha? Ah. Anjir, tuas. Mah balik ieu mah. Mau dia beuteung semen. Ini barudak dengan kerenaran naon teh. Nama ieu. Aya mah kurang dibayar aing mah aslinya da. Atuh da ngajadikeun. Alame, Tad. Mah Tinarana. Nanya ke orang atau mesti mana gitu. Ke geus mana? mana Pak Ustad? Mesti mana-mana. Serius kenarawan ada barana. Iya tah lagi gua tahu si Bonen ngajanjikeun tanggal 23 di tanggal 10. Ada tanggal sabaraha? Tanggal 23. Bayar atuh janji mah kudu tepati euy. Udah apalnya ieu janji teh kudu dibayar. Iya, tapi pan ari can aya atuh naon kudu dibayar atuh. Aduh, Usahakeun mata kula janji. Dah matanya cekal Insyaallah. heeh, ida ieu ge atuh keur diusahakeun urang Insyaallah lamun boga dibayar kurang. Heuh, urang ge teh keur ngusahakeun. Dengan pagawean urang ge teh nya ngajanjikeun deui we. Cek ka tanggal pagetok mah. Bang, itu kayak ngajanjikeun kumaha ieu teh? Yo, tanggal 10 ke tanggal 15. Aya tanggal 23 mana wae? Naon aya meri aya hayam aya naon manila bawa asli mana? Hah? Mana boga imah? Boga atuh. Mana mah teu lieur. Ya banyak. Aki aya aki cip perkara duit utang 200.000 aing kudu ngajual imah kalahan. Atuh. Ya geus we kieu nama ieu nya ieu. Pokona mah isuk pagetok urang dibayar ayeuna urang ieu teh heula duitnya pokona sing pagawe ka urangnya ieu pokona mah assalamualaikum lah. Mung aing Bayar pokona mangke lah. Anu bayarna bakal bayar. bohong, Bah. Itu kita hungkul. Abah ya Pak dibantuan. Aing soal bayar kieu mah. Manusia kamarana gitu cara kengarinyeun mah jiga nu harareuh. Meni lalakoh ngaromong nanti kan haji namun artos ku aing ditagih mah harareuh kalabur teh teh. Bang, Naon? Geus capek nih. jabek utang. Sadis di nama teboga mah. Di nama teboga mah kitunya udah hutang. Amit. Naon? Biasa. Prayogi ka akang teh Ning duit. Eta. Kieu kumpul lah. Di nama teboga teh nyari nyeum. Ai giliran mayar. Kalah resek tah. Tuh nu lain ge, nepikeun ka ayeuna teu malah layar ah. wah ieu mah mayar, Heueuh lain teh hayang marengi nyeum da eueuh beak kita oge. Nu sakoper ge beak dinyeumkeun. Kepepet. Ah sabodo teuing rek kapepet oge da rudet teu da ngarinyeum we ai mayar harese ah. Mamaneh ah pikiran ah. Aing kemana dia ngangan duit atuh aing. Janji pan aing tanggal 23 bayar ka Ujang Kevin tah, si Ujang Kevin tah. Hah.
panas-panas teh juga aya teh. Siga si bonen teh. Kunaon teh jelema teh ulang-ulang kitu? Asa saya tak bingung ku duit. Samperkeun ah. Mana yang udah was wae ira Dari mana bonen sisi jalan ngalamun wae. Manes teh kunaon? baru sih aing. Barang sih kunaon juga mana atuh? Aing budak-budak, Budak-budak saha anjing? budak-budak Oh, butang. utang, kaya teh budak-budak Kamu bohong. di udah anjing kok aing di gebugan anjing lagi. Ai mana utang ka saha nih? Tuh kasih Kevin lah aing mah. Gede. Kira 200.000 utang nama. Ada 200.000 ge keur we atuh. Sarua urang oge nagihan ada rese duit eta mah. Nah, racet. Tidak euy aing mah salut ra ka maneh mah. Kumaha? Mana mah ye rana hirup sorangan Oh, si nya. eta. Heeh, salut aing mah. Bener, aing mah mana mah tuh bos gara begini gitu hae geura. Kumaha nagihan seuseut nya. Set, ye matak jelema mah sing disangka zaman ayeuna teh. Nya ketempo urang kieu disangka loba duitnya. Heeh, nah bisa loba duit kitu atuh. Tah, urang ya dibocorkeun rahasia urang. Urang teh lain ukur kreditan hungkul nen gawe teh. Urang mah aya sampingan. Sampingan, Heeh. sampingan kumaha teh aing teu ngarti. Pokona urang boga usaha sampingan, tapi juga urang sarua we, usaha babak belur hirup teh. Kerja sampingan we. Mana rek milu? Heuh atuh urang ajak atuh. Ya hek atuh, isukan we mana siap-siapnya. Isuk-isuk Heeh nyamper ka imah urang. kerja sampingan. Heeh. Deal jadilah Sok salaman lah. asal boga pegawaian we. Tapi ulah barang teuing kudu isu-isu. Heeh, urang suka nyamper. Heeh, hek atuh. Nya geus nya urang balik. Heuh jig. Nuhun heuh. Heeh. Ajib euy. Kerja sampingan. Lumayan lah menghasilkan duit lah keur bayar hutang. Salam. Tuh hampura euy rada telat euy. Mana rek ka mana? Can mandi? Geus atuh geus mandi teh panek gawe teh ya. Gawe sampingan. Geus lengkap kopi, kacamata. Samping make samping. Ini pandang mah teh samping. Kerja sampingan. Aing mah mau make samping. Cek mana kemarin kerja sampingan. Bonin, manehnya Iya geus make samping aing. mana eta kalakuan mus datang oon sih mah. Nah, aku mah maksudnya Maksud orang teh lain gawe kudu memakai samping. mah tuh. Mana aing kudu kumaha ngajaskeun. Deui keun nya. Maksud orang teh kerja sampingan teh kerja tambahan atuh. Lain kudu make samping kieu. Sia mah dasar bohong. Gak salah. Salah tuh si macana nong kira kunting ah.